Gini ngaya baraya Cianjur. Alah hapunten Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alah. Berjumpa lagi dengan saya si Kang Cepot alias si Aliando GGS. Alah alhamdulillah tekaraos dina waktos ayeuna parantos ngalebatan sasi saum, sasi anu penuh dengan pengampunan, di mana naon dibukakeunana pintu lawang surga jeung ditutupna pintu lawang neraka. Alhamdulillah Kang Cepot ngaraos regreg ku ayana sasi saum. Marhaban ya Ramadan ngawilujengkeun kanggo ka masyarakat Cianjur khususna umumna sa Jawa Barat wilujeng ngalaksanakeun ibadah sasi saum. Alhamdulillah dina danget ayeuna si Kang Cepot teh sorangan ka dieu teh. Mawa balad dulur kuring keresana Kang Irfan. Sanes Kang Irfan Bupati ieu mah nya. Ieu balad Kang Cepot geura urang goroan. Irfan, ka dieu Kang. Assalamualaikum Kang Cepot. Waalaikumsalam Kang Irfan. Alah damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah damangnya. Alhamdulillah. Kumaha sawangsana Kang? Alhamdulillah kalarasaan nuju sae Kang Irfan. Alah tah baraya Cianjur. Ieu balad si Kang Cepot anu ganteng kalem. Persis we jeung akang kasep-kasep nama. Punten Bisa wae. Yo atuh nyanyinya. Sanes Kang Irfan. Urang teh ayeuna teh parantos ngalebatan sasi saum, sasi anu penuh dengan pengampunan. Alhamdulillah pan aya doana menyambut sasi Ramadan teh. Kumaha doana Kang? Da Kang Cepot oge diajar ngaji. Kieu da. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Alhamdulillah ngawilujengkeun ka baraya Cianjur. Sok wae kehidupannya aduh salah wae Kang Cepot lah. Eta mah panggalan Naiman eta mah. Nuhun. Sok mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi salaku balad Kang Cepot ngahaturkeun wilujeng ngalaksanakeun sasi saum. Marhaban ya Ramadan. Allah.